Siap? Geus on teh. Assalamualaikum. Sobat-sobat YMA Tasik TV, alhamdulillah tepang deui dina episode anu ka-8 kareresan kasumpingan pangersa Pak Dandan. Anjeunna teh kepala sekolah di SMA Panumbangan. Sekolah baru tapi berkat beliau pesat prestasina, kemajuan anak. Tapi ayeuna mah abdi mau ngobrol SMA Panumbangan, kurang ngobrol masalah dunia pendidikan. Ya. Wilujeng Sumbing, Pak Dadan, Pak Ustad. Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi kasih. Dari dia tuh mewek kaciri eta. Bapak nyanungan kade. Wah. Padahal upami ngobrolkeun dunia pendidikan, da lega dunia pendidikan mah ditinggali tina segala segi ge. Aya formal, informal, non formal. Aya dasar, menengah, tinggi. Terus aya pesantren masukna teh naon teh? Informal. Formal. Informal. Tah ayeuna mah urang ngobrolkeun perkawis pendidikan bukan dari sisi formal informalnya itu, tapi dari sisi target output. Maksudnya kieu, Pak Dadan. Barudak urang nu sarakola, nu masantren gitu. Dalam situasi zaman ayeuna penuh dengan berbagai tantangan lah. Tantangan teh meureunun banyak kendala. Barudak teh geus mimiti nyawa HP, di isuk-isuk nepi karek sare deui teh gitu tah. Satu itu. Kedua, mulai aya renggang komunikasi dengan orang tua, da eta ku nyawa we HP. Iya, betul. HP wae zaman ayeuna. Cik manawi kumaha tah khususnya dari para pendidik seperti Pak Dandan menyikapi hal ieu teh. Gitu. Ari undang-undang mah tos seueur lah urang ngobrol undang-undang ayeuna mah nu real we kitu nya. Ya. Kumaha tah Pak Dan kitan-kitan tah? Nah, pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah suatu proses ya untuk menyadarkan seseorang. Kan tujuannya untuk menyadarkan dari ketidaktahuan menjadi tahu. Itu apal budak jadi apal, mana nu bener, mana nu salah teh diberitahu ku pendidikan. Nah, kaitan ku kondisi zaman ayeuna itu bayanya. Ningali teknologi anu sakitu pesatna. Kadang-kadang barudak ayeuna hiji ewang HP-na oge gitu kan. Nah, HP ieu teknologi bisa bermanfaat, bisa berbahaya bagi barudak. Dua sisi mata pisau bermata dua. Dua sisi mata uang. Sadayana budak teh geus garduheun HP dari geuning difasilitasi ku kolot-kolotna. Lamun teu dibere HP, budak teh bakal ngadat, bakal nyalahkeun. Da si itu oge babaturan bokeun HP, tah eta nu jadi dilemana teh. Beres. Tapi HP eta bakal jadi manfaat atawa madarat pikeun budak urang sarerea anu minimal di jenjang pendidikan SD nepi ka SMA lah gitu nya. Tah ku kituna HP ieu teknologi muncul atau itu jadi satu media masukna itu media saluran masukna berbagai informasi segala biasa diakses gitunya tina HP. Jadi badai informasi itu terus menerpa urang dan tidak bisa dibendung karena teknologi tidak bisa dibendung, tidak ada orang yang bisa membendung. Aduh, ini tidak boleh ada teknologi ke sini kecuali kearifan lokal seperti di Kampung Naga, Desa Kuta atau dan di Baduy itu kan karena ada komitmen ya. Kalau kita manusia yang berinteraksi tetap tidak bisa menghalangi badai informasi tersebut yang di dalamnya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kembali lagi kepada anak kita semua ya untuk memberikan filter atau saringan gitu Pak yang baik. Tentu ini harus ada kerjasama, ada kolaborasi, ada keberpihakan dari semua elemen. Stakeholder ya? Stakeholder, bukan hanya dari stakeholder pendidikan saja. Biasa, misalkan, urang nyakolakeun ieu di sakola A,
Ya. Di SMA B misalkan Serahkeun ka guruna. Mahadinya we, nu penting mah saya percaya ieu budak kudu alus gitu. Kadang-kadang kan punten aya masyarakat anu masih berpikir seperti itu. Nah, artinya ketika kita sedang menerapkan konsep pendidikan apalagi yang formal harus ada kolaborasi antara guru jeung orang tua. Nah, aiku guruna dicaram ulah ngagunakeun HP. Hariku orang tua nama diantarkeun we sampaikeun ka tos salat gitu. Yeah. Artinya harus ada kesamaan dalam mendidik anak, terutama dalam mengendalikan ini. Ini bisa bermanfaat namun misalkan digunakan untuk belajar. Ya. Android manfaatnya sangat besar kalau digunakan diambil yang positifnya. Semua pelajaran ada di sana. Kalau kita ingin meningkatkan pengetahuan bisa dari sini. Gitu. Untuk masalah transfer ilmu kita bisa browsing, searching yang positif. Wah, segala wae aya di dinya, pelajaran wae aya. Nah, tapi di sisi pendidikan tetap guru itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Walaupun sekarang sudah ada yang namanya AI gitu, artificial intelligence. Di artificial intelligence itu kecerdasan buatan itu dia bisa memberikan berbagai informasi yang luar biasa. Dan instannya, tereh gitu dah. Contoh misalkan budak, ayeuna dikasih tugas ku guruna, pangyieunkeun artikel bahasa Sunda ngeunaan misalkan pupuh bakal aya pupuh kinanti berebet kumaha sesuai permintaanana dengan cepat beres tah tugasna. Barejeng dengar artinya. Barejeng cepat. Kunaon? Nah, tetap harus ada pendampingan ke guru. Ayeuna teknologi oke lah berbagai bidang bisa digantikan oleh teknologi. Ke depan tukang supir bakal leungit gitu nya. Supir bakal leungit. Tukang pos bakal leungit gitu. Nah, cenah bakal leungit. Da ayeuna mah geuning taksi di luar negeri ge tos teu supir. Otomatis gitu nya. Terus tukang pos nah bakal leungit, tukang JNE. Leungit ayeuna mah tukang pos mah. Tukang JNE, tukang JNE-nya apa ya? Suatu saat bakal hilang. Nah, padahal make bakal hilang. Aya drone lainna mah ngirim barang teh tuh drone we teh titik koordinatnya di mana lungsurkeun dina halaman rumahna copotkeun teh wih deui we kan. Kayak di Amazon. Teu aya tukang ieu teh tukang kurir JNE teh. Tapi aya hiji profesi nu memang akan terus ada dan itu dibutuhkan yaitu sosok seorang guru gitu ya, guru. Nah, sisi mana yang tidak bisa hilang yaitu sisi pendidikannya. Bukan humanisme. Pendidikannya. Bukan pengajarannya. Bukan pengajarannya, bukan transfer ilmunya, tapi pendidik. Nah, karena pendidik itu bukan hanya sebatas mentransfer ilmu, tapi ada hal yang harus disampaikan ke peserta didik mengenai pengalaman belajar dan lain sebagainya. Dan yang namanya mendidik harus dengan rasa, harus dengan rasa. Jeung hate lah, jeung hate gitu kan ya. Kanya urang ditinggalikeun terus siga amanat ti ya ajaran guru urang Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang paling bagus itu adalah dengan suri tauladan. Ya memang itu terus komo ku baginda Rasulullah guru alam semesta kita semua mah suri tauladan itulah nomor hiji dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Jadi artinya ketika yang tadi ditaroskeun ku Paye penginten menghadapi badai informasi dan era 4.0 itu tetap harus dibentengi oleh pendidikan di sekolah, oleh pengawasan orang tuanya di rumah, dan juga ditambah nilai-nilai agama yang harus dimasukkan ke dalam anak tersebut. Agama tidak dimasukkan kacau, karena landasan agama itu adalah yang paling tinggi di atas segala-galanya. Dan semua sudah ada di sana. Semua ilmu juga sudah ada di dalam agama. Turunannya Al-Qur'an gitu kan. Semua tapi udah kupingan padahal pun tadi tong pelajaran agama di sekolah teh bade dihilangkeun terus. Abdi tacan udingannya eta mah name wacana. Sapertosna name wacana, tapi ternyata para profesor bakal ngarambek kamari ge justru pentingnya guru abdi sok sanajan jamna lah salib gitu, tapi kan Nang Komara yang beliau itu sebagai
dosen di Uninus dan dia sebagai rektor Uninus juga menyatakan tentang isu itu mereka para profesor yang ada di Indonesia, asosiasi profesor akan menolak dengan keras. Ya, mereka kan orang-orang yang kalau secara keilmuan kan mereka pembuat ilmu baru gitu kan. Kan argumentasinya kieu gitu Pak kan. Padan. Cenah diskursus yang mengemuka teh bahwa agama itu tidak perlu di sekolah, diformalkan. Karena cenah agama mah dimulai dari rumah. Terus oge aya unsur masjid lamun urang Islam, aya unsur gereja lamun urang Kristen gitu. Jadi tetap ada pendidikan agama tapi tidak harus diformalkan di sekolah, argumentasi nu anu mengemuka teh. Jadi lamun di sekolah mah cenah malah kan jadi si jam pelajaran ukuruna dipakai ku jam sejen malah keambil lah gitu. Intinya mah jangan terlalu banyak dia muatan lokal nu karar itu gitunya. Ya eta supaya cenah jam pelajaran, jam-jam pelajaran-pelajaran dianggap penting malah banyak alokasi waktunya gitu. Tak abdi teh setuju sih. Naon sabaruna tadi teh agama mah pondasi deh. Pondasi dan naon oge. Tad cukup teh agama di sekolah wungkul anggar kudu ditambahan di masjid, di pesantren, lain di masjid atuh ngaji lah baru dak mah geuning. Magrib pengaji cenah teh magrib gitu tah. Terus kumaha tah pandangan Ustaz terkait pandangan agama, pendidikan agama ke anak gitu. Dikaitkeun jeung urusan tadi kemajuan teknologi, tantangan teknologi. Di sekolah mah tadi gitu. Cek kita di masyarakat lah. Di lingkungan masyarakat gitu. Dai Ustaz mah memang kadang-kadang tuh dipilah-pilah ek nu kolot Ngora. Ini hati-hati. Itu weh. Tengah warung, nu tengah warung. Tapi yang maksudnya dia budak leutik, budak kurang ya. Dagang TO, lain dagang TO anger we. Nah, gitu. Aya formulasi naon teh. Gitu ini aya dengan ilmu agama. Lamun atur kapan dinu wahyu pertamanya diturunkeun ka Rasul. Iqra. Eta kalimat pertama ge Iqra, baca. Ai baca teh dim hiji. Di mana tempat maca? Di mana we maca mah? Gitu. Rek di sekolah maca mah. Jadi teu aya waktu kosong, teu aya waktu anu luang kecuali untuk membaca. Teh di mana wae? Nu kadua, naon nu dibaca? Nu dibaca mah rek ilmu agama, rek ilmu umum, dagang bebas, ilmu dagang, ilmu bisnis naon we. asal positif. Di mana jeung naon wae Iqra baca. Arek di sekolah, arek di imah, arek di lingkungan warga. Di sekolah leuwih alus. Da rata-ratanya ari budak urang mah geuningan di imah teh ditah diajar ngaji teh bentuk hares nya. Hese tah eta justru rek. Sok hese hiji. Lamun geus balik ka imah, budak teh kadang-kadang sok ulin jeung babaturanana. Heeh. Sok. Atuh Udah SD, udah SD lah SD-nya di dieu ada perum. capek tadi sekolah banyak kurang di Perum. Kan bayang naon mengbal nya. budak teh. Ente mengbal ngarariung. Main game nya. Jadi ai pendidikan agama mah di sekolah ulah leungit. Sabab di imah mah di lingkungan warga mah teu aya jaminan budak bisa diajar agama di imah. Omo lamun bapana nu digawe masuk digaweana teh Bener. nepi ka sore nya. Eueuh waktunya Eueuh. teh gitu. Atau kamu zaman saya mah, ya mah kalawan ku saya sorangan. Geus pugu budak di pesantren kan ya. Harita keur Covid. Ya. Di pesantren keun. Eta ku pesantren si budak dibalikeun da Covid. Heuh mending lamun budak teh dibalikeun teh di mana teh aya kolotna. Aya model saya pan budak dibalikeun di imah ninina. Kolotna aya di Papua. Gawe. Arek kusaha. Di teleponan ge entos dah hese ari jauh jarak jauh mah tuh ngajarkeun oge. Cedegeun aya budak mah jadi paksa hese. Iya. Ternyata pendidikan budak teh
ku keras ulah. Nah, saya ternyata bukan Metode na teh. malah leuwih ngajauhan. Budak teh keras. Leuleus teuing. Teuing, tapi tetep aya hiji. Kukanya leeh kukanya mah budak teh. Kukanya perhatian. Jeung teu kudu budak anu sekolah. Urang teh amak-amakan. Perhatikeun kebutuhanana. Terus naon nu diperlukeun. Naon we hal-hal kecil untuk kebutuhan hidup nanti kurang diperhatikan. Ternyata temu jarab. Padahal kan biasanya mah ka budak mah nya kita teh lamun ngobrolkeun pendidikan budak adalah ngobrolkeun metode. Da budak mah can paham, can ngarti, can butuh. Aing teh rek kumaha? Teu butuh manehna mah. Heuh maksud can boga kesadaran pan budak mah. Kesadaran can Nah, manehna kudu berakhlak alus, teu butuh manehna mah. Nah, aing kudu bisa ngaji, teu butuh. Matematik komun karar itu mah. Nu karasak budak mah kumaha manehna happy, resep. Nah, ieu tantangan ke urang padan. Ya. Rek insan pendidikan, rek orang tua. Kumaha ngasupkeun tadi teh rek agama, rek pelajaran, rek naon wae. Si budak teh aya perasaan minimal lain butuh, aya perasaan resep. Aya unsur fun gitu teh. Namun sabda lamun teh kitu mah urang eleh bersaing ku game. Ya. Ngaji jam 6 ieu magrib. Dur magrib keur kakagokna main eta game. Tah kumaha tah kira-kira? Berarti anggar kudu aya unsur paksaan mah aya saeutik. Ya. Jadi da teh dipaksa mah hese urang mah teh sok. Tadi kan konsep Ya. pendidikan gitu aya karena dia tidak paham, karena dia belum mengerti pentingnya pentingna atikan eta. Da mayoritas mah cik abdinya budak nu sakola teh. Rata-rata bukan mayoritas gitu kan ya. Karena saku abdi baheula lain rek neangan ilmu, lain rek hayang sukses lain Di titah ku kolot hiji di titah ku kolot, kadua batur sakola urang sakola. Banyak batur sakola urang teu sakola kan kadinya. Nya. Nah eta kebanyakan karena can paham maneh tujuan maneh hidupna teh rek ka mana. Nah, maka pentingnya setelah masuk pendidikan baru masuk ke proses penggemblengan gitu kan, kemasan sekolah harus seperti apa supaya manehna paham da tadi ge pada dasarnya pendidikan teh nyata usaha untuk penyadaran diri seseorang kita di undang-undang masalah pendidikan kan pengertian pendidikan terus jelas usaha untuk menyadarkan anu belum sadar teh nyaku proses atikan, penggemblengan, pendidikan, pengemasan dan lain sebagainya sehingga nah untuk tadi supaya peserta didik teu jenuh gitu kan supaya resep itu kembali lagi kepada si pendidik itu sendiri ya. Karena ketika misalkan ayeuna guruna lamun ngajarna monoton komo bari galak zamanna harus teu usum ningali ku kondisi zaman ayeuna maka aya konsep SRA sekolah ramah anak. Oke, kita di kelas kita harus betul-betul ramah gitu kan. Abdi di menuju ngaguruan ke kelas ramah ke semua pada kedah bager diusapan sampai ke misalkan budak aya nununutan oge nununutan ulah dicarekan teu dicarekan kok dipencetan we urang bola bari urang keur nunutan bari doku pamupus urang mah zaman abdi di badoku kapur gitu sampai ke sekarang tidak akan pernah lupa dan tapi itu pelajaran yang luar biasa sebetulnya. Ayeuna mah tidak bisa seperti itu karena aya undang-undang kekerasan anak dan KPI dan melindungi itu ada. Nah, kita kadang-kadang kita juga jadi dilemanya sebagai praktisi pendidikan. Nah, tapi ya udahlah kita aja yang cerdas mengolah anak, aya nunutan dipencetan sehingga ketika dipijit-pijit dia bangun malu gitu kan ya. Malu kan, tapi dicarekan dia akan dendam, tidak akan suka. Dan ketika dia sudah subjektivitasnya muncul tersep ka urang komodeui karena pelajaran gitu. Ayeuna mah kumaha carana urang dipikar resep ku barudak, kehadiran kita dinantikan. Aduh, Bapak Ibu guru ieu mah resep, tapi bukan berarti urang kudu ngabodor we hayo enggak.
tetap esensi Naonnya, materi jadi mah simpati harus lah gitunya disampaikan. guru Iya. teh ka barudak Jadi teh jangan gitu. jadi Budak teh simpati. guru zaman sekarang harus menimbulkan karisma. Dengan karisma ada dua pilihan. Teta Ustadz karismatik ya. Ya, ada pilihan. Mending Kan karismatik mah tara dibayar dah. guru mending karena takut, mending karena karisma. Maksudnya, Iya. punten bosan. Nah, lamun ku karisma mah kita disukai. Tapi lamun ku ditakuti, mereka akan karena takut nurut teh gitu. Iya. Lamun takut Hari penabunku, Hari hari penabun sieun betul, mah tapi dia tukang mah mau beda nurut. deui. semua nurut gitu Iya. kan ya. Nah, Teu sadar teh. ya terus nya tadi teh satu keras tidak boleh. Lulus teuing komo. Kapan kita harus kedah lulus? Kiraha orang kedah tegas. Nah, di luar dalam hal mendisiplinkan, di luar kelas abdi sangat tegas dalam hal mendisiplinkan anak. Gitu kan, karena nyawayahna dalam ngadisiplinkeun teu tegas mah Moal disiplin. moal berubah gitu, Ya, moal bener. berubah. Contoh hal kecil misalkan eta budak teh geuningan bajuna teh dikaluarkeun we terus gitu. Lamun teh ditegasan, diberi sanksi atau yang kesiangan harus diberi sanksi, yang kesiangan diberi naon sanksina? Tidak boleh Terus, sanksina setuju. seperti zaman baheula abi Ya. diciwit jeletit ku karena kesiangan. Ini mah tidak boleh seperti itu karena perbuatan tidak menyenangkan, kekerasan fisik dan sebagainya. Jadi sanksinya ge sanksi nu rada edukatif lah nya. harus yang Ngedidik. edukatif, misalkan sok hafalkeun ayat ieu atau ngaji Quran, anu kasiangan teh sanksi-sanksi edukatif. Dulu mah kan diolahragakeun tapi kadang-kadang ayeuna mah rada paur diolahragakeun ge. Jadi seolah-olah karena fisik gitu. Iya. Seolah-olah gitu dia kumaha lamun budak eta teh gaduh asma nepi ka pingsanan ka mawatna kan dilema mah. Dilema Ya, bener. dilema gitu. Ayeuna kan, mah bagi guru. coba mah, emang deui pendidik Pak. teh gitu. Padahal kolot ayeuna mah nya kitu teh padahal Iya. meureun kalau si guru teh si guru urang baheula ngintreuk nya. Iya. Ya maksudnya mah tadi teh ngadidik. Tapi ayeuna mah kolot teh protes budakna nya. Ngadu ke kolot teh mah. Aduh. Protes. Ah, geus riweuh we. Naik karena media. Polisi. geus. Karena hukum. Sedea. Kena APH mah karunya. Tanya lagi ayeuna urang ieu kene. Jadi intinya mah budak mah tetep lah. Teu bisa guru unggul tadinya Ya, anak guru geus ngadisiplinkeun budak di sekolah balik ka imah rumahna. orang tuana acuh tak acuh geuningan. Hare-hare we budak diantep keur main game keur naon tah. Magrib antep gitu. Ieu mah kurang kadang-kadang da poho jeung karunya ka budak teh. Jeung di ieu ye. Urangnya jeung pamajikan misalnya kena teh. Kudu kompak euy. Ieu urusan Kompak. budak ya. Iya. Urang teh geus. Tuh budak teh eureunkeun. Magrib geus kadang adan. Dipira banyak yang ngomong tapi diharap budak nih. Karunya kerek datang cenah. Cepeun cenah. Alah, itu teh urang teh eleh daet euy. Urang teh ini teh urang teh ngamaji teh sorangan. Tah itu teh jadi bener kudu kompak. Di imah teh Kompak. teh. Bener. Kompaknya. Jadi balik deui anu tadi jalur padadan. Memang harus ada unsur pembiasaannya. Nanaon oge nya. Pembiasaan. Tadi teh abdi rek ngobrol masalah karakter. Karakter itu kan lahirnya teh dari biasa kan. Ya. Termasuk urusan tadi, urusan sikap-sikap attitude budak di rumah, akhlak, kebiasaan-kebiasaan positif, disiplin kena sholat, ngaji, naon dan sebagainya. Eta teh lamun teu dipaksakeun mah ka budak, angger moal bisa. Moal. Jadi aya unsur paksaan ini kan meureunna metodena urangnya anu persuasif. Eta nu hese teh. Tah metode eta mah nu paksa mah geus puguh nu formal sakola. Nu matak wayahna sakola di sakola teh nu formal ye. Ulah leungitkeun pelajaran agama teh sabab eta di dinya aya unsur pemaksaan. Budak sudah diajar agama. Sabab lamun balik ka imah mah apa sorangan ayeuna tuh tantangan leuwih edan. Rek diajar kanu agama ge hese. Ngaraji agama baheula atuh urang mah keur aya can aya media naonnya. Can aya Waktu HP, teh. urang mah sekolah agama ini bring agama teh. Terus Heuh da. magrib, kan. Naon atuh dicoo da eueuh baheula mah. Paling dongeng Mang Jaya, Ra Kepo namanya. Sirawing. Sirawing baheula mah. Ari ayeuna mah balik ka imah kudu HP. HP. Jadi pendidikan agama memang aya kudu aya unsur masaan tapi ngaliwatan anu resmi. Ya. Formal, mana sekolah. Matak kacida. Jangan di imah kita, Hah?
Angger aya lah maksudnya tadi teh model nita ke masjid, nita sholat. Dalam mun teu dipaksa mah ada angger bumul budak teh. Kapan tadi teh aya di imah mah kadang-kadang urang sok perang jeung majikan. Ya, urang eta majikan daga budak aya pemajikanna ke heula lapareun. Dahar we heula. Padahal maksud urang teh ka masjid atuh adan gitu. Tah, aya di urang ngapan kadang perang aya di sakola ngapan geus pugu aturanna ieu. Jeung beda deh bener tadi ya nya. Ku bapa mah jeung ku indung budak teh teu pati sieun. Bener. Nya. Di lamun ku guru mah nya. Ku guru mah ditanya. Jeung ngapna teh urang teh belet budak mah. Teu ngarti. Kalau urang teh diterangkeun. Padahal mah hampura da SD mah urang nya ngarti gitu lah. Da teu percaya bener urang. Bener cenah ya. Padahal urang teh leuwih pinter ti guruna nya. Beureun. Bener. Da eta datang teh ka sekolah teh ka karek. Bener. Iya cenah bener. Tuh bener. Da anggar we ka guruna. Tah jadi bener. Pita guru teh. Pita nanti dinya. Jadi bapak jeung indung mah relatif teu pati di gugu teh kurang sieun budak. Kieu cek saya mah teh. Ari guru mah teorinya teori pan bodak ge apalun lah guru mah nu tukang mere ilmu. Gitu pan? Teori ilmu. Aya anggapan. Aya anggapan. Ari kolot di imah mah lain mere ilmu lain. Tapi kudu ku kalakuan. Kelakuan Mere contoh. Tah gitu. Ayeuna ke masjid, urang cicing wae aja dong. Gitu. Ulah teh ulah tah gitu. Beda kolot jeung guru mah gitulah. Jadi keun we. Kitu teh ulah sebenarnya. Nu ideal mah ulah kitu urang teh. Kudu akur we jeung guru palebah dinya mah. Kudu akur, tapi kan henteu memang geus bagi-bagi. Lain maksudnya teh nyontohan mah. Guru ge di sakola nyontohan sarua. Geus puguh pan ieu na budak teh naon? Pemikiran budak teh geus puguh ari guru mah anu tua mere ilmu. Ari kolot mah contoheun. Nah gitu. Nu matak omongan kolot dicontoh, kalakuan kolot dicontoh. Gitu, da contoheun ai kolot mah. Ari guru mah lain tukang mere ilmu. Matak sakumaha ku urang dibejaan cek urang kieu ye ilmu teh. Teu percayaeun budak teh, teu percaya ka guru. Dok, percaya guruna. Da ge saya pangna tuh karena ge guru, guru. Tah, wih di kanu tadi HP, wih di kanu HP tadinya. Tetep urang selaku orang tua harus ada komitmen antara bapana indungna sok urang sepakati atuh sahari sajam gitu. Tah eta bener. Komitmen eta. Jadi kumaha ena nyiptakeun komunikasi guru jeung orang tua nu rada intens tah eta kumaha cik? Ya, anu emutan kepada lain. Harus ada jembatan yang harus ada sistem yang menjembatani itu nya. Sistem aplikasi pakai teknologi karena bisa di era 4.0 abis sedang ngarumuskeun dari dulu cuman belum ketemu dengan siapa ini harus berbicara untuk mengaplikasikan. Jadi pokoknya mah aya kanal komunikasi orang tua, guru, siswanya. Karena komunikasi guru dan siswa itu biasanya hanya 6 bulan sekali pas dibagi rapot. Bungkul, bari kadang-kadang nitip ke Adina, kalanceukna. Ya, bener. Moal aya komunikasi teh bawa hasilih kontrol kan gitu. Dibagi rapot unggul bari kumaha budak pendidikanana seragam, lamun A kudu A semua gitu kan pendidikan begitu. Eta teh ayana aplikasi eta di Sapirtek teh Solution teh ayana teh. Oh gitu. Aplikasi eta sok geura bongkar di web. Percaya mah. Luar biasa. PT Sapirtek Solution. Sok. Bongkar. Kadinya minta aplikasi pada inti nama meureunan teknologi bisa dimanfaatkan ke menjembatani komunikasi. Ya. Nah, komunikasi nu penting mah. Komunikasi. Dan ngobrol pendidikan mah sapoe sapeuting 7 poe 7 peuting 3 bulan oge moal anggeus. Nah, dengan berbagai permasalahan. Jadi sobat-sobat YMA TV, ini episode anu kahiji we heula pendidikan. Disambung. Urusanana masih pendidikan tapi naon lah gitu. Aya teknologi nang ge. Sakitu paetan padan. Oke, siap. Nuhun. Atur nuhun.